mutmainnah teh nyata urang kudu syukur karena nikmat anu diberikan ku Gusti. Tah jasa teh urang teh tasorotkeun teh sabab eta nikmat anu geus nyampa. Nu kalima nyata dilebetkeun baladna nafsu mutmainnah teh eta ridho. Ridho nyata bunga nak mana hartina bunga mana kana naon kana perkara anu disumpikeun nyata kunjung jalan alam yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanaos rasana pahit dek amis tetep eta urang gitu karena perkara anu sumpikeun kunjung jalan eta surul qalbi bimuril qada ridho urang kana qada di Gusti Allah. Ari qada teh nyata pamasti di Gusti Allah. Ari qada nyata cek sebagian keterangan nyata aya dua bagian, hiji qada mubrom, kedua qada mu'allaq. Ari qada mubrom nyaeta anu tertulis di papan nyaeta di lemah mahfuz. Anu teu tiasa nyaeta dihapus. Sabab melibatkeun qada mubrom hartina lamun bila mana urang bakal cilaka dina dinten anu tadi pasti bakal cilaka sabab geus dituliskeun nyaeta di lemah mahfuz. Tapi lamun ninggal karena sebagian hadis Rasul moal tiasa nolak kana naon? Kana naon? Aya ini keterangan. Ibu qada bintang tidu doa. Urang teh doa ngan eta qadana qada mu'allaq. Nyaeta anu dicantelkeun kana hiji perkara nyaeta pagawean urang. Contohna tadi teh urang teh bakal cilaka. Ngelangkungan wasilahna urang doa ka Gusti Allah, Gusti mugi-mugi dina saat anu ayeuna dina dinten anu ayeuna jeung anu bakal mugi-mugi Allah nyalametkeun ka abdi tah kalu akikeun. Ku sabab ngalangkungan doa anu tadina cilaka kana dek cilaka teu tulus ngalangkungan doa sabab anu tadi berarti qadana qada mu'allaq dicantelkeun sanaos aya dina tulisan tapi ku Allah dihapus ngalangkungan doa. Mana teh sebagian keterangan doa teh eta disebutkeun saiful mukmin senjatana jalma mukmin. Urang diparen takwa Allah kudu ngadonga mohon. Saur Allah dawa Allah dina Al-Qur'an ud'uuni astajib laku ngadoa ieu teh cek sebagian keterangan anu langsung dipikeun ku Gusti Allah di alam dunya nu cek sebagian di kadang-kadang keur nutupan dosa ibarat dosa kadang-kadang di akhirat bakal kabarna doa mah teu aya rugina tapi tetap aya untungna kitu nya ade itu kalima tah nyata urang kudu ridho kana hukum anu disumpikeun ti Kanjeng Nabi. Secara singkat nu kagenep